Ane inget kene teh materi pengajaran geus-geus. Gimana teh hasil pelajaran naon teh? Bahasa Sunda teh aning do. Emang namanya masih inget sih ya? Henteu sih. Tuh nanya ke batur dari mana teh nyawa-nyawa acan Budak teh, Mata nanya ge inget atuh. Ngan ingetna dalam si bocil hungkul. sarua kene teh ingat atuh mana teh Inget sih. Koyokan manehna ge sarwana nih teu apa. sarwana geus we kudu ditanya-tanyakeun ari eueuh inget mah. yang mimitina coba engke tanya si Sandra sugan we nyamun. Kan sih daripada ngadengekeun si Yusri ya teu apal-apal kantun tatanya. Anu pugu mah tanyakeun ka si Sandra. Dia coba urang arek nanya. Nya aya naon sih? Isi bade nanya, dia coba. Kumaha sih naon nu bade ditaroskeun? Atesan cari tanah dalam boncea teh. Oh, carita dalam boncel. Jadi kieu, eta dalam boncel teh bujang kampung handang besi nu aya di Garut. Awakna teh cengkrang, kulitna hideung, jeung dina aya tanda pipina hideung. Mau fisik sirik wae deui budak teh kumaha sih? Terus kumaha desan? Tah kitu we sih. Aya naon ieu teh tumben meuni rame? Anjeul biasa si usil keur nyarita. Biasa we atuh sih, mun kos nu ambek. Saan biasa wae ah. Coba saan teruskeun deui caritana kumaha. Tuh jantenna ayeuna kumaha tah? Si boncel teh narik dia ngagebek budak. Tapi dina hiji poe eta si boncel teh dikakaya ku dudunganana. Kusabab majar si boncel teh kedul dina pagaweanana. Karunya nya eta si boncel teh aduh. Punyana, coba teruskan San. Hiji poe si boncel teh kabur di tempat dudunganana. Eta kusabab geus teu kuat dikakaya ku dudunganana. Si boncel teh kabur tanpa pamitan ka sasaha. Ka indung bapana lagi henteu. Asa aya basa-basa saucap acan. Terus eta si boncel jadina ka mana tuh? Masih ingat tak eta si boncel teh disangkana leuwih ku keluarga jeung masyarakat di kampungna. Aya bejana si boncel teh geus sukses di lembur batur. Hebat pisan teh si boncel. Ih sanggeus eta si boncel jadi pokok kana naon dina hiji poe indung bapana. Si boncel nyusul kusabab menang info bahwa si boncel teh geus jadi jelema sukses teh. Susi apal tidinya mah si boncel teu ngakukeun indung bapana. Teu bisa mulang tarima oge ka bapana. Pasti dinya teh indung bapana si boncel teh diusirnya. Karunyanya indung bapana si boncel meni kitu-kitu teuing. Alir sil, bela duit coba kumaha sil? Teu mun urang loba duit. Batur mah aya nerapna eta carita si boncel. Ajar usil. Usil sing soleh, pangaco, sing bener ngaharapan hirup teh. Sril, ini tutup si Sandra. Bener pisan, Dok.